Alhamdulillah. Sebenarnya, Di mana? guys, ningalian deui ieu sapi ieu rek Jang kurban teh ya. Geus kemenang anu geus jongjon geus tibra sare alhamdulillah. Asli. Tapi can dibawa. Can keweng geus waktu deket ayeuna mah lebaran teh segala mah sarua poe Jumaah enak mah. Bareng lah rek Muhammadiyah rek NU ge sieuna mah enak mah. Kompak namanya Kompak, teu masing-masingnya. Heeh, ya urang geus ngobrol jeung si Paji udung mah sigana sarua tahun enak mah. Heeh. Sabaraha teh? Terusna sapi teh. Urang mah dina Salawe 25 juta. 5 juta badag lah. Nya geus tah. Urang enak rek balik ke layeuk. Kayak urang ka ditu PH-na urang ka ditu nya jeung barudaknya. Mantuan Udah ke masjid kan nggak sekalam didinya mah kari nyate wetin orang ya. siapa tuh? Tapi orang kira rencana mau enak orang tembus deui eta narik tino cabe. Orang beli di domba hiji deui gitu. Tungguannya minggu hareup ah. Domba yang di imah. Yang di imah orang kewe bagian di imah. Alhamdulillah majunya tuh. Aturan dinya orang sing majunya. Amin amin sih sukses. Orang maju nya ke dinya yang ngilu maju meureun. Iya, Paji lah percuma ngadunungan teh ya. Urang balik aja. Ya, Paji nuhun nya.